nostalgia Maulana Sumayana mengalami tempat dia dibangun tempatnya atau di warna di tahun 2005 berarti terus seberapa tahun kali teh 14 tahunan gitu. kumaha bapak ngawitan bangun ngerengi ngawitan Nama saya gue kalian untuk kita mas kajian meninggalan anu ngagale masalah naon terus diserahkan pasti balanja itu sabaraha ke modal kumpul ngawitan modal teh sekitar karena 5 jutaan. naon wae anu diical di warung ieu naon wae suka duka Aduh suka duka namanya gitu we ngantosan warung hiji kedah sabar kesal gitu we nya aya atohna aya resepna sabar lah. di warung teh Ya pesan nama abdi manyangkeun kehidupan dina hasil warung anu halal henteu anu matak haram ya contohna modelna pengangguran kelas 4 kana kriminal mencuri gitu itu nggak boleh kayaknya pisan gitu lainnya di jalan usaha anu halal saur kapungkur apa nih ngawalung ge sunat rasul ada tuh sunat rasul lah pisan sakajana terus ngabel Sip.